sehat, segar, fresh, bahagia. Bagaimana cintanya? Alhamdulillah. Dina giat dinten ayeuna, alhamdulillah Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut ngagelar budaya ngawangkong di Babancong. Anu salah sawiosna aya atraksi budaya, aya 12 atraksi budaya anu bade dipintonkeun dina wanci anu ayeuna. Insyaallah dirajeng ba'da zuhur aya pintonan kamonesan raksukan Sunda kabaya ngabuana anu insyaallah ngarojong karena warisan budaya tak benda UNESCO. Dilajeng ku acara bada asar ya. Bada asar aya acara inti ngawangkong di Babancong sinareng kasepuhan para budayawan seniman nu aya di Kabupaten Garut. Supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang sami-sami buka acara dina wanci anu ayeuna kuaosan al-basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna karindingan anu insyaallah bade dipintonkeun ku komunitas budaya Awi Cakra. Waktu sareng kahormatan disanggakeun ka aranjina. Sampurasun kecap bubuka sampun kade paralun Ka Gusti mengawidi ka Pangeran mengawasa ngaruat satu kebing langit ngaraksa samparan jagat ulah sewesiwi pajajaran sejamukakeun turut suku nu karuhun nedawidi ka Gusti sejanyuk galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula lunatrat dina tulisan nu kacampa ku rasa nu katoel ku hate katepi ku pikir kajeung ku panempo rawuh kuasa lisan nu tumuh turun tumurun tujuh ku Cibun teluntur ku waktu telaas ku jaman budaya urang tetep ajeg sanajan geus loba nu lalungitan di jiwa manusia Sunda. Atuh deui sejamitan kalelembutan nu kakurung ku wawangunan bisi kageuleuh kakeueuhan katajong katoer katoker jeung kagandengan ulah rek nyanak warisan bangsa kudu nurut raut anut ka manusa ulah niat iri ulah niat dengki
jahil aniaya ka manusia. Salam di sahadat sajati, saraga saja nyawa jeung badan guna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kukus kami, kukus aji masuk ke para pohaji, ibu haji bangsa dayangan tresnawan manten untuk manten nuana maan inten kularang dari sorangan nyaya nu disebat paturan naga sangkan herang sangkan kamalenglang sangkan putih nulingkih natungtung hati nutapak di jero raga ngahaturkeun menyangkuti sabuluh ka ibu karama ka sapucuk ibu ka sajatining raos ka sajatining rasa ka sajatining pangawasa mirip sari anu sami mirip rasa anu kawasa ka Allah Ta'ala sareng ka para karuhun sadaya sampurasun. Lautan mangku muji syukur kayang agung neda widi maha suci sewesiwi siliwangi nedarahman sapaatna di Gusti suci neda dia piadi dari neda sapa an pariksa sareng para karuhnya gakeun ya pabakti ulah bade iri angki
nada kasarika tampi pangabakti tiswasiwi pangabakti tiswasiwi ari ieu lagu kembang gaduh puji syukur kayang agung kembang gadung duh kahatur kasadaya kaum dangu Deda rahmat sapata di Gusti Nu Maha Suci nada di apia di jari nada sapaat pariksa sareng para karuhnya nggakeun ya pabakti ulah bade iridaki kembang gadung lagu puhun yang gakan ya pambakti ahyang nada kasarika tampi pangbakti di sewesiwi pangbakti ti sewesiwi Sampurasun hatur nuhun ka komunitas budaya Awi Cakra. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Abah. Ya salah sawios komunitas budaya anu teras nembangkeun karindingan. Anu salajengna aya pintonan ti komunitas budaya Mula Kede. Aya kesenian tradisional babad rempu. Mangga ke komunitas budaya Mula Kede supados nyiapkeun alat-alatna. Tah saja satu acan main orang ngobrol heula sareng si Neng si cantik si berem. Alhamdulillah. Orang ngobrol heula Neng. Neng jenengan saha? Repika. Sanes replika nya. Oh, sadaya. Repika. Benten deui eta mah. Benten deui. Neng ieu teh grup naon Neng? Babad rempu. Naon tah babad rempu teh cenah?
Babat rempuk teh kolaborasi musik buhun, aya lisung, aya goong, aya kendang, aya kaulinan barudak, aya tari panen. Jadi alhamdulillah aya lisungnya nu baheula. Aya kendang, aya goong tur sajabina. Ieu teh di mana, Neng? Iya teh di Kampung Mula Gede. Kampung Mula Gede teh di mana Desa Sukalaksana, Kecamatan Sucinaraja. Sucinaraja, masih Garutnya? Ya, masih kan Masih Garut, alhamdulillah. Anu bade dipintankeun naon? Aya kaulinan barudak, aya tari oge. Aya tari oge. Terus aya naon deui? Aya lagu teu aya? Atuh. Aya. Naon tembangna tah? Rahasia. Rahasia. Diuningakeun Masih nya. menjadi rahasia. Nah, para wargi sadayana, urang uih deui ka zaman baheula aya kaulinan barudak lembur, aya tari panen oge, aya tembang Sunda. Salah sawios anu bade dipintonkeun nyaeta rahasia cenah sarsin Neng. Masih kene rahasianya. Mangga kanggo komunitas budaya Mula Gede Babat Rempuk